Saan si maneh? Rabah riwih pisan. Itu mah si Mang Ugi. Aya naon si Mang Ugi? Lah kalah lah, aka cai. Aduh, aya naonnya si Ugi? Ini mantak pihariwangeun ieu teh. Moal kitu si Ugi. Kamusibahan tawa naon. Aduh, Gusti mun pihariwangeun aya naon atuh? Gawat gara panglima, lihat teh ka cai teh. Aduh, Kumaha si Ugi kumaha? Aya naon? si Mang Ugi mah teu naon. Ayo tuh di ditu di saung. Ari maneh atuh aya naon si Mang Ugi rabah riwih. Eta si Mang Ugi mah ngarujakna lada-lada ting jadi abi teh nyeri beuteung. Maneh mah mata kagarowakeun. Nya tuh mah hampura mah. Ya mah, aya pi obroleun. Nya di hampura aya pi obroleun naon deui? Nya abi hampura mah geus lancang geus nu ka masa bieu, da abis teu kuat geus nolol. Geus jetaing. Sok we mayar ayeuna ka mah 10.000 jang merisihan WC-na. Eueuh mah geus we eta mah amal we nya mah. Sia mah ka dia tangan nganterkeun. Waduh pe wungkulnya. Lagu eta kamu ketahuan sok. Oh siap. Kamu ketahuan ngalempok tai. Lain kitu atuh nah geuningan. Kieu aya. Kumaha? Sok gitaran. Kamu ketahuan pacaran lagi Dengan si anjing. Mau emang ngacap-kedak pisan sama si dia, sama si anjing. Mang, ayo mau api beneran nih mah. Eki heula. Sok atuh. Kayak disusul atuh nya. Kalah ka init. Rodetan meureun aya emat udah mah masuk ngaganggu wae kasenangan orang lain. Jitu lah itu bener mah tembang kudu dibenerkeun. Lah, kan bae atuh mesti salah ge bet kumaha kahayangna. Nah, tuh ieu mana keresek Kok hayang mah? Nya kok hayang teh naon ieu teh mah? Nu kieu mah aduh, mah nu kieu mah kahakanan monyet mah. Sia masuk angina maunya nu kieu kahakanan monyet. Betul mah nu kieu mah kahakanan monyet cigra ka dieu. Tuh, dah heueuh nu kieu mah kahakanan monyet. Cigra ngasaan. Ih, amis mah euy. Balah. Cenah kahakanan monyet adi eta maneh anu dahar amis cenah. Beunang teh mah nu kieu mah amis mah kabeuki abi mah. Berarti maneh monyet mah. Oh, mah urang bener. Aku adalah hujan. Bila kalian tidak suka, bolehlah niuhan. Aduh, gugul gede-gede teuing. Lima bayi hitut geuning, pakai kurawas ah.